Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kusna Tarabalaga. Buat teman-temanku di mana saja berada, semoga sehat-sehat selalu dan panjang umur. Anu nanya kami ceritana kieu, kausna cenah aya henteu misa urang eta kasebut papadang ati cenah kitu. Atanapi misa urang eta supaya inget bae cenah nu kunaon boga urang babacaan, atanapi misa urang eta hayang aya dina kalancarana, lalu kurang misa urang eta urang misalnya keur maca cenah kitu nya. Emang aya stigma eta misalnya pikeun jeung urang atuh bisa, misalnya urang nu dewasa ka budak alit bage atuh bisa, misalnya urang eta kasebut misalnya urang papadang atuh ieu nya. Kana kumaha bisa. Supaya hayang aya misalnya urang dina kabisaana atanapi misalnya urang eta hayang aya dina kalancarana jeung hayang aya misalnya urang eta supaya nyantel baik gitunya misalnya dina hate gitunya, lalu kalau misalnya kita boga misalnya membacaan atau nanti misalnya dina ngitung gitunya jeung kana misalnya kana nanon guys, insyaallah mah tergantung urang na gitunya, aya ukuran urang pikeun jeung kahadean mah kita kieu cacahana. Bismillahirrahmanirrahim. Ati-ati papadang ati cangkeun hate urang, mentalkeun otak urang, kancing kait iket meneng ragedeg beunang kungaing misalna teh eta nu dibaca ku abdi atau nampi misalna eta nu di hitung-hitungan ku abdi teh supaya misalna eta nyantel bae dina hate jeung supaya inget bae kitu nya. Kusanaon cekolot oge cik eta teh mah kitu nya. Belet peteng calakan lancar eta urang eta moga kaulah ka Rasulullah ieu panghilangkeun misalnya orang eta nu aya dina awak urang eta, misalnya orang eta meletna jeung betengna kitu nya, kalayan datangkeun misalnya orang eta dina jalakana jeung hayang aya misalnya eta dina kalancarana kitu nya. Cukup sekian dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku di mana saja berada. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.